daftar bebas kan kebebasan. Nah, sileng teh meuni lurumpatan gitu. Cir. Mang Dawala. Naon? Pangdaftarkeun uing ih. Untung aya kebebasan cenah. Daftar naon sia teh? Daftar naon? Pangdaftarkeun Mang Dawala. daftar ke pabrik Urang aya kawin. Kawin ka saha sia teh? Kawin ka Putri. Putri itu nukur disaemarakeun. Ai kitu nya pangdaftarkeun saemara teh bebas saha wae urang mana wae bangsa naon sanajan budak angon asa bisa ngelehkeun pati eta bakal jadi minantu raja Mang Dawala. Meuni keur dieu sa otak teh. Sing mikir sia teh. wawasan teh Mikir naon menang mikir teh ge. Yeuh, cing ukur kakujur. raja-raja Itu teh putri raja anu salilana diogok ku harta kakayaan. Sia datang ti kampung bari jeung heurepakeun pungsat di handeup ragap teu aya. Bari jeung rurupaan teu sarua jeung batur sia teh. Harga rekoreso. hayang pecet deh Mun ka entog pantes sia mah. adon sosoroh mereka Cintong sok kitu. Da hayang atuh kuring ge bogoh. normal Bogoh ka putri. Ngan kuring mengukur ka kuyur. nalipak mana Nalipak maneh hartina teh. Maca kana kaayaan yeuh sanggup marabanana sia. Lalawara teuing. Mang Dawala tulungan Mang Dawala pangdaftarkeun Mang Dawala. Hayang modar. Hah? Jago-jago teh dararatang ka dieu eueuh nu menge deuleu. Raja-raja teh teh lain jelema samanea. hayang leuwih pasiksa Sing mikir pangdaftarkeun Mang Dawala tulungan Mang Dawala. lebih hancur Uy hayang kawin. Ari hayang mah da normal. Dewek teu nyarek aya hayang mah. Gitu. Manusiawi teh mah. Bebas. Hegae ai bogoh mah. TKN. Ngan sia ngadon sasara koyor. Ukur baju saya sasareun ka. Awewe teu kapimilih hayang sia paeh jadi siit. Hayang hancur sia teh. Lalawara teuing. Tulungan Mang Dawala. Naon ulah? Iya gerak duh nah si Ucir. wakang ngerakanya kang Sieun bae jadi singceut. Naon? Naon? Eta si Ucir. Lain meni gandeng naon lapur euy. Jangan saha, jangan naon. Jangan sangu goreng. lain Kayak di dieu. lapur kunaon kah Milarian juragan Gatot Kaca teh ya. Lain jangan dompet eueuh. Mana isuk-isuk balik deui. Mangkaning KTP dele KTP bayangkeun usia KTP jeung sok kecerek. Gatot Kaca eueuh. Aisyah naon ya? Jangan kecerek. Ribut jeung si Ucir. Eta kahayang si Ucir pikasirieun ngerepek tanya. naon teh meni Naon sia teh? Naon sia teh jeding? Beres head. Bakar naon cenah jeding. Komo kumang cepot ah. Moal digugu. Hayang naon? Oh tanya ngerepek geus pikasirieun. teu nalipak maneh Hayang naon? Mang daftarkeun Mang Cepot. Daftar naon? daftar Daftar ngusup. Wih, hayang kawin. Kawin ka saha? Ka Putri. sila jeung cek Putri mana? Eta bogoh ka Putri nu keur disaemarakeun. Dibekok sia ku aing. Muni naker ka hayang teh sia. Kerjaan teh naker teh.
tuh wajar we Kang atuna. Ai ku kitu nama da norma meureun aya kahayang. Heuh teu mikir si goblok je. Ngeunteung. Aing nu kasep teu wani. Wajar teh ganteng cenah. Oh, gila. Kasep kene urang. Mang daftarkeun mang cepot hayang kawin. Ah didenge teuing. Tong dianggap kan. Lain. Tahun sasamnya. Atawa daftarkeun daftarna ka Panyara. Geus tong ka mana karpe sia ocir ah. Tulungan Mang Jawara. Hei, sia. Tong dianggap kan. Ya, maneh teh milu saya marah digebuk ku pejago, kusak. Aing balik ka lembur ditanyakeun ku Bapak Silaing. Cenah beureuh ka mana? Tah nu bakal katempuan nu geus patut. Atuh bejakeun kitu eleh gelut lamun nya jamaah. Ah. Beri duit. Royam ngomong na aing mah. Tong dianggap. Lain tarare enggak urusan. Penasaran benerin. Eta heueuh. Hayang daftar? Heeh. Hayang milu saya marah? Heeh. Hayang kawin ka putri? Heeh. Seseup. Ya. Lain. Tah kawin mah jeung bekok lain jeung awewe sama. Kacida eta. Mun nyeri hate. Kan kumaha. Aduh. Oh sing sama. Kieu geuning nya aing nu leutik jelema teh. Nu leutik make kucir kan. Nu leutik boga kahayang teu kahonta nu di luhur mangeunah-ngeunah we. Gusti nu Maha Agung aing dosa ka rakyat. Beri hate ye. Dek muntang ka saha jelema leutik karunya. Watir ye. Watir. Ampura rakyat. Ampun Gusti nu Maha Agung nya paingan ceuk si Abah. Pedih. Aduh. Dihina, dicaci, dimaki, dibekok. Aduh. Aing ku aing teh ditampili aing teh keur nyumput. Oh.